Ngagoreng lejet dituluykeun ngagoreng endog dituluykeun deui ngagoreng asin. Tah poe ayeuna mah urang teh nya menuna teh sederhana sareng simpel. Ieu teh judulna hiji deui teu kabaca nyaeta nyeupan daun gedang. Mimiti urang ngulub heula daun gedang, yang ngulub daun gedangna kana katel we da itu lumayan loba daun gedangna jadi kudu butuh wadah anu gede. Sambil nungguan daun gedangna asak, ye urang nyiksikan heula lejet. Aya lejet 2 siki urang siksikan heula. Geus disiksikan mah urang abuskeun we kana baskom. Engkeun heula lejet mah ayeuna mah urang nyiksikan heula perbumbuanana nyaeta aya bawang jahat, bawang bager jeung cengek. Saanggeus siap mah perbumbuanana yeuh urang lanjut urang ngagoreng heula perbumbuan sina harum. Geus karasa asak jeung harum mah urang abuskeun we si lejet nu meunang ngumbah. Srenggong-sreng we sakedeung nya terusan ieu teh urang caian saeutik terus dikekeb. Nya meh ngarahipu we dikekeb teh soalna kan ari lejet mah nya upami henteu dituruban sok hese hipuna teh. Tambahan kaldu bubukna sabungkus gongsreng-gongsreng sina si bumbuna teh meresap. Sakirana enggeus asak mah jeung karasa bumbuna urang abuskeun we kana mangkok. Ieu si lejetna enggeus asak manu kahiji enggeus beres urang tuluykeun we ayeuna mah ngagoreng endog. Menu kaduana naon atuh ngagoreng endog meni kudu di video heuh atuh ieu teh karesep anak urang nya lamun henteu ka video tah ieu teh sehari-harina jeung nu kieu. Pokona mah lamun jeung nanaon oge rek jeung sayur rek jeung baso pokona mah kudu aya endog. Atak sok atoh nya lamun aya nu mere yeuh ti desa endog cenah keur budak alhamdulillah ieu pangaresepna. Lanjut ayeuna menu nu katilu nyaeta urang ngagoreng asin. Ieu teh abi meuli asin tongkol tadi teh ti warung teh. Sambil nungguan si asinna asak ieu geuningan seupan oge geus asak. Urang jait we urang abuskeun kana baskom ameh rada tiis. Ujug-ujug si asin oge geus garing urang angkat we tah ieu teh urang haneutkeun anu kamari lebar. Alhamdulillah menu simpel dinten ayeuna tos beres tu goreng lejet, asin, seupan jeung goreng endog. Kieu video ti abdi sakieu heula nya. Hayu baraya.